ayeuna teh Mang Ojo teh terus di penjara. Mohon alatan usaha kelencina sarang dagangna teh henteu jujur. Uluh. Kutan teh. Ditampi, Mang. Mangga atur nuhun Cetitin. Kumang mitra parantos diemutan. Upami bisnis atanapi usaha teh kedah jujur, ulah ngalawan hukum. Ulah tadina hayang untung, kalaka jadi buntung. Pan kejadian pisan. Punten Mang Mitra, janten bumi agungna, mobil anyarna, sareng usaha kelincina kumaha? Sadayana ge disita kuno berwajib. Apan janten barang bukti. Maksudna saeb sadayana gitu? Mohon atuh. Tah, kadang ku ibu baru karena hasil usaha dina henteu jujur teh sagala boga tapi urang di penjara. Daek ibu di penjara. Ih, amit-amit tuh Bapak ah. Pak, Kampura, ibu teh kamari kuciwa kanu naon anu dipidamel ku Bapak. Ibu teh kabobodo ku kahirupan Mang Ujo. Ayeuna mah ibu kadukung Bapak. Kampura ibu nyapanya? Ya, Bu, bapak ge hampuranya. Bah, Mang Rahmat Cetitin ieu aya panganika Gusti anu nyanggempkeun kieu. Jalma jujur tangtu mujur. Ari anu hayang gancang beunghar mau luput tina hukuman. Beunghar tangtos janten berkah. Tapi usahana kedah nganggo cara anu jujur. Ya bener. Hatur nuhun Mang Mitra, dawuhan Gustina. Sami-sami Gusti ngaberkahan. Amin.